aya deui jelema anu ngomong jigana eta mah jigana ditunjukkeun ke paredi jigana teh ngan teh disebut wungkul koploknya ngomongna teh kieu cenah amal baik teh pasti dicatat cenah ku malaikat cenah lain dikontenkeun gitu berarti eta seolah-olah sia teh koplok seolah-olah nunjuk ka paredi cek aing mah kieu ya naon nya jeung naon ngomongna teh eta teh ngomongna teh cenah apakah haus pujian hayang simpati di publik cenah kitu cek manehna teh nya menurut aing mah sia anu bego da nya menurut aing mah kieu lain masalah dikontenkeun atau henteu na goblok sia teh eta mah da anu nilai mah lain sia goblok anu maha kawasa eta mah arek dikontenkeun arek henteu ge ngan padah aing mah aya alusna model padedi dikontenkeun kitu nya kulantaran naon cek aing mah jadi eta teh seolah-olah mere pepeling goblok sia teh bahwa orang teh jadi jelema teh kudu sering berbagi gitu goblok sia teh ngotakna kadinya tuh ngotakna ulah ngotakna naonnya alah ka sok suci sia mah gobloknya jadi jelema ulah kitu lah tentang tuh sia anu ngomong ge perbuatanana halus goblok sia teh jadi kieu ayeuna halus keneh berbagi dikontenkeun daripada sia ngomong untuk berbagi jeung teu dikontenkeun goblok kitu ta eta menurut aing mah kitu jadi sia teh ulah gara roblog hirup teh jadi eta teh sebagai contoh menurut aing mah goblok sifat kitu teh da ari eta mah nya masalah berbagi mah arek dikontenkeun arek henteu terserah sia da anu nilai mah lain jelema goblok anu maha kawasa sia we gara roblog hirupna jadi sia mah otak sia teh sarujon gitu kunaon pada dia ayeuna nepikeun ka kudu sorangan berbagi teh cek aing ge hiji jelema mah hese rek dipercayana goblok ayeuna geranya jelema nitipkeun duit 10.000 misalnya ya ku aing dicontohan koplok sia teh nya ame hideng sia teh kira-kira ya dititipkeun ka batur nepi moal 10.000 da lolobana jelema mah ayeuna kitu sok ditarilep goblok nitip 10.000 datangna ka jelema jadi 5.000 teh eta sistem pada di mah alus gitu jadi kanyahoan gitu jadi moal aya ngaranna jelema teh anu ngaranna